Budidaya bonsai Kang Asep tos kenging sertifikat juara dugi tingkat nasional. Jenis pepelakan bonsai nyaeta pepelakan anu dikerdilkeun sarta biasa dipelak dina hiji pot pepelakan. Biasana pepelakan bonsai didamel minangka miniatur bentuk asli tangkal ageng anu parantos sepuh di alam bebas haturan hiasan atawa minangka tujuan pembelajaran. Kalawan kitu kaayaan pepelakan bonsai, anjeun tiasa ningali kaendahan tangkal anu aslina nu ukuranna ageng di jero atanapi di halaman bumi. Salah sahiji pepelakan bonsai aya di Cicalengka, nyaeta di Kampung Dungus Maung, RT 3 RW 8, Desa Cikuya, Kacamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Aya budidaya bonsai anu tos kenging sertifikat juara ti tiap perlombaan di tingkat kabupaten, provinsi dugi ka tingkat nasional. Di antawisna Purbalingga, Purworejo, Banjar, Ciamis, Bandung, sareng ti daerah nu sanesna. Aranjeun anu hoyong bonsai sae tiasa dititip ka Kang Asep atawa anu biasa disebat Kang Empeh sapertos anu diungkapkeunna waktos diwawancara ku wartawan sundanews.net. Dina hargi bonsai anu teu acan juara oge sakitar 3 dugi 10 juta rupiah. Komo pami pangaos bonsai anu tos kenging juara umum, hargina tiasa dugi ka ratusan juta rupiah sanggeng Kang Asep. Kang Asep parantos ngabudidayakeun bonsai teh ti tahun 2000 dugi ka kiwari.